busana busana maneka warna Tinoning pasewakan busana maneka warna busana maneka warna siapa kapus ketengudian nang yang pandrahing sarwarukma sarwarukma renggeng manik narawata yang gumiwang anugerah yang maha wenang idalang ngudal piwulang guareun papada urang pagelaran wayang purwa ugara panca curiga silip siniratur siloka Simul diwuwu sasmita iya diwuwu sasmita ya sasmita ajen seni adiluhung pancuh nang tunggalur nanjung dicontohen pientengen lenyepanen larapeuneun ciri manusia sajati tumampit takdir ilahi nyamuni ngawincik diri baktikah yang maha suci wontening di salapating karaton Indra Prahasta negara Kajinan negara Amaratapura Mahaprabu Kalayudistira sampun satingil pinaturata lenggahing dedampar dan tapi nalepeting sosoca linenggana waratna lemek babot perang medani ginanda nyebara kastori lan sinebaran sari-sari ngemah kota pino kasri tinaretes ing sesoca murepmu biar kadia kunang-kunangan sampun dipun parak ingkang senopati kakasi Mintarsa utawi Dewi Mintarsa tekantun senopati saking munggul pawenang kakasi kaladadun wacana nana sami tungkul hamalik lutat cemah narimang sabda ajrih ningali pamor sang nalendra watakuantos narapati nagri raja nagara Amarata iyo raja jin kakasih Kalayudistira dudu raja Samanea anu tutas dening katimulan kagagahanan kamandragunaan pengawakan wujud diu awak buta ngajungiring dir gunung anakan lami-lamingan dikak wadaling lisan mekaten pengandikanepun Narapati Nagri Raja Nagara Kajinan Amaratapura ngandika gelis
Adi Akang Mintarsah Senopati kahiji anu dipiagul kalayan dipikareusku Akang coba menta diukna kaharep Akang sangat sono nutaya papadana kaharep diukna no tapi nama kaula nun tipayun kaula nampi karena pembagi salira kalian ngahaturkan semua pangabaktos kaunyuk panjenengan Raka Prabu Pujastuti sampean ditampi gelis no hatur nuhun kaula nun kalihna teh tabok pilih tina samudaya kelepatan muga ageng sewa cukup lumur jamar hapunten anu kateda Raka Prabu saling maklume Nyai Adi Akang hatur nuhun kaula nun atuh ping tigana naon aya pikir saeun naon Purwa salira kersani malan bojeng hingga kapunut marganing tanaga emutan larapati kasangakeun Maharaja mangga tansah diajeng-ajeng ku kaula ge nananok sakedeung nya sewe sakedeung no Adi Akang timunggo pawenang dadun wacana kaharep kapayun jadi tapi noda maji simap di dadun wacana nampi kana pembagi salira kalayan ngahaturkeun semua pangabaktos kaunyuk panjenengan Raka Prabu ditarima dadun atuh salajengna teh tak bok pilih kirang tata kirang titi duduga sareng peryoga cologog sareng sajabina maklum ciri sabumi cara sadesa jawadah tutung biritna sacarana bilih aya cara nu teu sapuk sareng mamanakan salira moga salira kersanga saling malum dadun wacana atur nuhun ngeran atuh ping tigana ieu teh aya pikir saeunaun Urwa salira kersani malan bojeng hingga kapunut marganing tanaga emutan larapati kasanggakeun ngeran ari kahiji nama kula salaku pribadi ngahaturkeun seunuhun laksa ketika bingahan kaanyeun duaan anu geus nyaosan kana pangulemna kaula poe ieu timalan kaula nun makijeng sasauran kitu digengsir ku Narapati dionang ku raja dicalukan ku ratu kaula salaku bawahan bawa bade ngijing sila bengkok sina mah kaunyung panjenengan Gusti Prabu mangga tansah diajeng-ajeng nyayogikeun tadaga sareng imutan komo salira raja kaula mah kaula bade bahakana tirimelan salira meni calemeng ki boga adi aing da pinter ongkoh atuh ieu calakan aing boga adi teh ongkoh ya awewe pangawakanana tapi pinterna luar biasa mangga ngerantan syah diajeng-ajeng muabahakana tinimalan salira mangga pintu terbuka 24 jam kanggo salira mangga kewajiban jisim abdi keur masalira teh pribadi malanceuk gaturug-turug salira salaku Narpati di negeri raja di negara Amarta atuh tangtos anu kedah diturut ditaat ku kaula mangga satuluina kaula dina poe ieu pangna digingsir linggih anyeun duaan teh nyaeta rek merek pangajen
ka anjeun dadun wacana oge hidup Nyai gelis adi akang mintarsah salaku Senopati dina waktu ayeuna akang rek mere pangajen atawa penghargaan anu saluhur-luhurna ka anjeun mintarsah jeung dadun wacana walah geningan aceuk tobat aduh paingan geningan wangi tadi kaula teh ngimpi kageragan bulan geningan ieu kaula teh nampi pangajen du ieu pangajen tidak perkawis naon tina perkawis naon ieu teh pangajen teh meuni asa bingah kagiri-giri binah taya papadana mangga ieu teh tina naon ieu teh penghargaan tengeran heuh ari penghargaan teh dipasrahkeun tina pengabdian anjeun duaan tuh geuning eta sabab anu tilu manggeus ku kaula dina poe kamari nyaeta Danan Jaya anu aya di Madukara ku kaula geus dibere pangajen sapu jagat ti sawo jajar oge sapu lebuti bumi retawu sarua ku kaula geus dipare pangajen nyaeta ngeunaan pengabdian ka nagara nyaeta ka nagara Amartapura anu mana ieu nagara Amarta di kalangan jin di kalangan dedemit jadi negara anu luar biasa urung nangtung siang lempang cek paribasana buru di juru bro dipantok ngalayah di tengah imah buncir leuit loba duit ieu teh syariatna nyaeta tina gawe anjeun anu rancage rereongan anjeun salaku aparatur negara salaku pimpinan di setiap daerah anu kiwari ieu nagara teh kawentar nagara anu subur makmur gemah ripah lo Cinawi aman santosa kerta jeung laharja nagara madani mardotilah kahontal kaum buruh hanteripuh padagang pada sugema patani na pada mukti ingon-ingon pada mulang kakanang sewang-sewang tawis ieu nagara teh aya dina kaayaan aman tur tentrem tak ieu teh di antarana gawe anjeun duaan anu katinggalina ku kaula syuhud dina gawena anu katinggalina ku kaula cek paribasana dug hulu pet nyawa hulu disieun suku suku dijieun hulu dina mangsa ngawangun ieu nagara jadi sawajarna kaula salaku raja di nagara urusan kerajaan kadua urusan pribadi lanceuk anjeun nyaeta wajar tur sakuduna kaula mere pangajen anu saluhur-luhurna walah aduh atuh nuhun Raka Prabu katampi kalian kabingahan ku kaula ieu teh salah sawios kanggo pemicu kaula pikeun ningkatkeun dina segala widang kagiatan anu aya patulan sareng patalina demi kapentingan nagara jeung bangsa halah si Nok ya ampun sugan mah cicih cangkuri leung almarhum geureulung ieu nah eta Raka Prabu kewajiban kaula ngabdikeun diri ka negeri sabaraga ka nagara mah eta mah anu parantos janten kewajiban sadayana aparatur negara pikeun ningkatkeun tadi ge saur pun lanceuk nyaeta si Nok ningkatkeun dina sagala widang kagiatan anu aya patula patalina demi kapentingan nagara jeung bangsa nya da dugi ka ayeuna panagara urang teh aman tur tentrem heueuh ta eta kaula teh bagjana teh dalamun di bangsa manusia mah pan urang teh ieu teh katempona teh leuweung geledegan eueuh naon teh eueuh jelema nu wani ngulampreng ka dieu ngahaja ku kaula disebarkeun berita yen ieu leuweung nyaeta leuweung gonggong simagonggong leuweung angker
timalan kaula nun da eta kudu dijaga ku urang pamikir jelema kudu dijaga nepi ka ayeuna sabab naon loba kajadian leuweung-leuweung atawa gunung-gunung tatangga urang anu belah wetan tingali ayeuna geus dirajah ku jelema mah awut-awutan acak-acakan nu tungtungna naon musibah anu bakal datang teu saeutik contoh banjir erosi jeung sajabana kulantaran eta leuweung teu dijaga sabab manusia teh jelema teh sangeunahna hayang ngarawu ku siku jelema mah hawak jelema mah hayang seubeuh sorangan nu matak geura jaga nyaeta ieu nagara urang anu katempona ku urang managara tapi katingali ku bangsa manusia mah ieu teh leuweung geledegan nu matak berita ieu kudu tetep ngait tina otak-otakna jelema sangkan eueuh nu wani ngulampreng ka ieu leuweung besarieun supaya urang jongjon supaya urang ayam tur tentrem sabab loba negara-negara urang anu geus kalidih ku bangsa manusia kagiridik ku bangsa manusia timalan kaula nun nuhun ta eta nyai geulis nok akang teh nganuhunkeun ka anjeun teh luar biasa tah ulah seubeuh ku kitu ulah seubeuh ku penghargaan ulah cukup ngan penghargaan tapi yuk urang babarengan urang ningkatkeun pelayanan terhadap masyarakat urang masyarakat negara Amarta masyarakat Kajinan urang teh mongkeun pelayanan terbaik ke masyarakat cumponan kepentingan masyarakat boh lahirna boh batina cumponan pangabutuh masyarakat sabab urang kudu rumasa jadi na urang pamimpin teh digedekeunana teh diusungna teh ku masyarakat kurahayat da moal aya pamimpin anu jadi sorangan moal aya aparatur negara anu jadi sorangan kabeh ieu ge sumbangsih nyata ti masyarakat nu matak urang nyata ka masyarakat teh kudu hartina mulangkeun budi eta mulang tarima kanyaah jeung sajabana ka masyarakat ulah nepi ka masyarakat urang ayeuna aya nu kalaparan ulah nepi ka aya masyarakat urang anu katalangsara ulah nepi ka aya masyarakat urang anu balangsak kade sabab moal geunah kaula salaku raja suka seuri ngeuna dahar dina mangsa masih keneh aya masyarakatna anu kalaparan hese neangan dahar gagal aing jadi pamimpin lamun masih keneh aya masyarakat anu kalaparan ulah jiga bangsa manusia loba jadi pamimpin teh kaituna jadi pamimpin teh usaha loba kabejakeun bangsa manusia mah jadi pamimpin teh mukmak pribadi na tanpa malire karena amanat penderitaan rakyat neangan untung tina enteng teu nyaho duit negara teu nyaho duit negara teu nyaho duit rakyat dilegleg ku sorangan marukana moal melag dina tikoro marukana moal balitunganana merenceng aya program-program anu alus diulik diteangan celah-celah pikeun korupsi sok tingali dina berita sanajan urang bangsa jin apaan HP teh urang teh boga sarua bangsa jin ge canggih malahan canggih kene bangsa jin jeung bangsa manusia mah bangsa manusia mah lamun init ka luar negeri make kapal apaan urang mah karing ngiceup eta urang di negara Kajinan ge aya wifi ya atuh
marukana teu masang wifi. Marukana aing di karaton teu masang wifi. Sarua jeung bangsa manusia urang teh. Nya sabab luyu jeung parentah pangeran nyaeta moal pati-pati pangeran nyiptakeun jin jeung manusia lintang ti keur ibadah. Jadi urang jin oge ibadah. Malahan urang heula bangsa jin heula sameme pangeran nyin bangsa manusia urang heula sababrina enasna katerangan moal pati-pati pangeran nyiptakeun jin jeung manusia berarti urang heula nu dipiheulakeun. Timalan kaula nun tah urang ayeuna keur keur urang teh lobana disalahkeun wae sagala rupa teh jin deui disalahkeun wae disalahkeun teh jin deui jin aya nu kasurupan nyalahkeun ka aing aya budak sare di masjid pindah kana beduk naon teh nyalahkeun ka jin padahal budakna wae yang pindah ngalinur eta mah padahal ku baturna digarotong di jahilan nya jadi paneumleuhan nu matak urang mah ulah jiga bangsa manusia urang salaku aparatur negara kudunya apisan ka masyarakatna eta ulah rek jadi pengusaha jadi pamimpin mah artina ari pamimpin teh kudu daek berkorban boh lahirna boh batina kudu daek berkorban leuwih hade pamimpin teu dahar jeung tibatan rakyat anu teu nyatu tibatan rakyat kalaparan apanan urang mah dengekeun diuk dina kursi teu digadag oge gaji mah ngocor kabeh aparatur negara sanajan teu digawe sapoe gaji mah unggah bulan ngocor tapi masyarakat teu ngojeg malapur teu macul malapur tanu matak yuk ayeuna urang tingkatkeun pelayanan terhadap masyarakat urang di negara amarta ieu negara kajinan sangkan negara urang sangkan masyarakat urang teh nyaeta karasa aya pamimpinna teh laras keran timalan kaula nun nu matak tingkatkeun sakaula oge dina sagala widangna nyai timalan eta kaula teh kaduana kaula teh rek nanya ka hideep nyai mintar saha timalan salaku senopati ieu teh salaku senopati hiji kadua salaku lanceuk kaula teh da kaula teh aya kapanasaran kanu jadi adi awewe sobi perkawis naon kulan timalan kaula nun naha di dagoan tiba heula nepi ka ayeuna hidup nyai lelengohan wae laras katinggalina teu beger-beger can aya nu ngapelan di tempat-tempat can aya lalaki anu ngapelan ka nyai nah hanya itu can aya boga rasa bogoh itu kumaha atawa kumaha mung kawin jeung lalaki dah cobi kulan ik nyai geulis geus boga kabogoh acan nya lamun can boga kabogoh tenang dikawinkeun jeung bah didu daek cik akang terek nanya geulis naha nepi ka ayeuna hidup karir we padahal hidup karir geus di puncak ayeuna naon impian hareup hidup ka hareupna aduh ampun paralun kaula nun cita-cita kaula mah hayang ngabdikeun diri ka negeri sabaraga ka nagara sangkan ieu nagara amarta teh langkung pesat langkung nanyeur langkung ningkat tina sagala widang sanes lalaki keur kaula da kaula madugi ka ayeuna can pernah aya rasa bogoh ka lalaki bawa bogoh ka awewe meureun lesbi amit komo ka istri arah teuing amit-amit eta ningali lalaki teh kumaha kaula meninggal lalaki teh sebal
Komo nu tara mani macet. Sama kaulah ningali laki teh. Sabab ning ku kasalira uninga lamun jadi pamajikan teh kaulah teh kudu nyeuseul. Kaulah teh pamajikan teh kudu ngumah wadah. Kudu ngaulaan. Teu hayang make jeung kudu hudang kudu isuk-isuk. Asa dijajah kaulah teh ku lalaki. Sedangkan kaulah teh pangkat tepan luhur, sedangkan kasaktian kaulah gagah, manya kaulah kudu dituduh ku lalaki. Ay amit-amit. Kabayang lalakina teh teu digadat deui cek. Jangan umum teh kaulah teh ngapoe kalau teh sare kudu bareng teh hararayang teuing. Teu hayang teh kaulah teh sini kodok. Tara retek. Udah nggak sapodona tuh. Komo tengah penting kaulah teh sini dititah goreng sangu. Dititanya mie goreng. Itu taman setan ya Allah. Jeung kaulah teh lamun geus sare teh sieun kaulah teh saroream diangirna mung. Sieun digerepe. Teu hayang kaulah teh hayang boga salaki. Nu penting mah karir wae di mata kaulah mah pangapunten lalaki teh kabeh teh mung kamung. Lobana momokono mani. Da lalaki teh lobana aya mokono. Naon mokono Eta. Aya mokono teh naon? Modal omong doang. Lalaki teh aya mah lobana nu salingkuh teh rarayang teh disalungkan ku salaki amit-amit. Loba PHP. Loba PHP lalaki ayeuna mah. penipuan deh kan. Buktina loba peningan pejabat-pejabat urang tingali kabuktian loba lalaki anu salingkuh di imah majikan nu heueuh nyaah ka pamajikan tapi keluar ti imah ngapoe ka oyo Balatak di luar mending. Ngapoe ka karaoke. kau lagi apa di dieu teh pejabat-pejabat teh loba istri simpanan. Aduh, eta ku apalnya. Loba pejabat anu katingalina alim, loba pejabat anu katingalina bager tapi buktina mah geuninganna wadul. Ya. Lolobana mah geuningan loba lalaki geuningan buktina di imah majikan nu heueuh tapi geuningan loba lalaki anu usok ulin ka janem naon eta teh. Hey, apal janem itu? Tika pantura eta. Jadi teh kaula teh hayang boga salaki di mata kaula mah lalaki teh kabeh sarua. Ining akang henteu kecuali salira. Aduh, iya mah. Geuning kaula anjeun oge osok. Ada. Asap. Boga lanceuk ge kaula ge apa mana teh sok-sok ka karaoke. Minang video call segala eta. Geuningan eta dina HP, geuning dina HP eta loba nu boga salingkuh. Aduh. Dina HP geuning menyaya HP boga 3. Aing ngaran Udin aya di PC awe. Kau lagi pernah eta ningali dina HP teh aya dina kontak teh ngaranna Udin, adi telepon ku kaula awewe. Ngaran Hudaya. Ari dina kontak dina teh sedot tinja. Adi telepon tinggi awewe amit-amit. Lalaki bakitu. Lalaki mah lobana nu kitu maharaja ampun kaula teh hayang tugi kaina can bogoh ka lalaki. Jiga nama kaula mau kawin-kawin, kaula mau kawin-kawin. Gaduh Teu turun. meunang kitu nyai. Kudu aya turun. Da teh sakabeh lalaki kitu henteu. Laras. Teu sakabeh lalaki kitu aya lalaki anu bager. Kabeh lalaki. Model akang apanan bager akang teh. Amit-amit cek saha. Kabeh lalaki tiga. Tong kitu geulis. Apa kartuna? Kabeh lalaki tiga catrik. Buktina ngeuning catrik tapi kaya lagi cicing di Subang. Melaan labuh. Kabeh belaan gitu eta. Sakitu gerobak saya nyampak Kau lagi apa geuningan pejabat negara amarta di dia geuningan ari omongna mah rek rapat rek satu dibanding keluar tapi di luar teh mah amit-amit tanya nyaho. Di luar mah geuning dina telepon teh muah-muah. Aduh, apal muah-muah itu mah yep. Rek nyawa dah heueuh aing teh deui. Nya rumaos kulatkeun. Ada moal lalaki kabeh kitu nyai, moal kabeh kitu. sadayana sama daki. Teu sakabeh lalaki kitu. Laras. Aya lalaki anu satia, Aya. lalaki anu bener-bener nyaah ka pasanganana. Semuhun. Loba lalaki teh.
desa kabeh kabeneran we nyai meureun nempona lalaki nu kitu dugi kadang aya na teh acan kaula menakan lalaki anu bager menakan lalaki anu srek jeung hate kaula dugi kaya can pernah jeung teu sudi najis teh kaula kudu ngahiji lalaki amit 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 dina aya ge 1000 hiji malahan di sanagara teh meureun aya setengah Di negara yang setengah. Berarti seetik pisan. kumaha nyai we nganakang wada ngabajaane mal hade lelengohan wae nyai da nyai teh kudu boga turunan tararayang teuing kaula teh sindi maka jeung hayang boga turunan meureun susu kaula teh kenyot ku budak amit-amit Kerayu. can ku budak can ku salaki amit-amit teuing Diblehe meureun. meureun pinareup kaula teh jiga gedang kita hoream loba ning awewe gini ku loba anak makan jeung pinareup teh jeung disampaikeun kana tak-tak amit-amit Eta lembar sakitu jeung seureun. oke atuh panyai mapan beunghar atuh nawe olahraga anggar nu kitu mah teu bisa olahraga apan aya pembantu mung kula maksa kaula kudu kawin kaula teh hayang ka lalaki mung bisi hayang ka dieu ka urang dukuh sok hayang tah hayang teuing ka urang Cigoong Nya rupina. teu tararayang teuing dibejakeun kitu hayang ka urang Cigoong sanajan goong di sadana ngajelegur Lain goong eta maksudna teh kulaan. ka urang Cibarubug Allah. teu hayang teuing Ya karasep urang dinya. ka urang Babakan Bur teu hayang ka urang Panyingkiran alim tong maksa Iya. kumaha tong maksa teuing beureun kaula teh lamun boga salaki teh kudu dangdan tararayang teuing maka jeung dangdan hamur-hamur biaya Skincare. Can skincarean. can skincarean teh sudah najis teu juga berang-berangan teu suka berang-berangan kudu make skincare amit-amit Lain naon haream digelung lah. anu lawe mungkul teh kudu make selop amit-amit Sulap jeung bulu mata. can kudu kaula lamun kawin teh kudu make bulu mata palsu teh yang teuing ya Kang masyarane nyai ai metong kudu bebeakan gitu Kaum lalaki ke boga. beda-beda karep lalaki beda-beda karep awewe nyai karep nak kitu mah nya meureunan can aya topik hidayah we Kan waktuna. nya ulah maksa kula kudu kawin ulah Bili tamiang meuli ka bitis. ngan ulah cedihan ka lalaki teh lalaki teh teu kabeh kitu TKB brengsek jiga tukang rinci. teu kabeh kitu bisi dipelet ku lalaki saha jelema nu bisa melet kaula Kuat-kuat pelet sok aya. kapuat-kuat pelet teh jeung kaula pakuat-kuat kaya kasaktian jeung kaula moal ai lalaki nu bisa melet kaula wah moal nu bisa Bisa. Mental. kaula geus masagi ilmuna moal aya lalaki nu bisa melet kaula mangga sok lalakina ti mana dukuna ti mana ka kaulakeun Dangohkeun ge nya. dangohkeun lalaki nu bisa melet ku kaula Duit eukeun nage. moal aya lalaki nu bisa melet ka kaula amit dina ayana ge dipaehan leutik heula ku aing Ngijem duit oge bener nage ieu mah. Kakang Prabu jadi tos karunya dalam urusan lalaki masih mau eureun ngomongkeunana da wewe mah kabeh kitu celemeng Kan waktosna we begitu. dan waktosna we panginten Gusti Prabu lir bendra duh ieu barang nuju impal wasana di luar aya badega Ari badega teh nyaeta tipe wengkon munggul pawenang nyaeta salah sawios anak buana Dadun Wacana anu bakal laporan wirahaya kejadian anu luar biasa alat tidak batur anak dayo tobat daya naon
dayo pula. Yang kaulah bade laporan ngeran. Loba teh saha? Bola. Datan nirata ngademan. Datan nirata ngademan. Ewuh mangkule nyanrana. Geningan anyeun badega kalalenang di mana maneh. Kala lenang. Kumohon ulan gaulah teh bade laporan naon ye. Nguningakeun Gusti Prabu kaulah teh bade laporan aya kajantenan anu luar biasa di Munggul Pawenang. Aya kajadian naon? Kajadian naon tuh tingali lalaki teh kararieu gareng patut. Sadayana. Nguningakeun aya kajantenannya eta anu teu dipiharep urang sadayana. Naon? Nagara urang Gusti aya nu ngaranjah. Nagara urang aya nu ngaranjah ngeran di wewengkon Munggul Pawenang. Nah naon benteng-benteng pangwangunan nagara urang diawut-awut. Benteng nagara urang diawut-awut ngeran. Pancek urang mah eta teh benteng tapi ceuk bangsa manusia eta teh tatangkalan. Aya jelema anu ngababat tatangkalan. Bola. Hogetan merah amidang Hogetan merah amidang ingkang kasauran ya ingkang kasauran badega ingkang samya ngalaka dedengean teh tatangkalan atau benteng nagara Amarta aya nu ngababat edan sia ampin satengahna Gusti tatangkalan leuweung dibabadan ku eta jelema sabaraha urang ari numutkeun wartos mah eta teh cenah 5 urang ngan anu parantos di payun mah nyaeta saurang anu ngababat di wewengkon Munggul Pawenang. Dadeganana kumaha jangkung ageng Gusti. Udah tukang saron. Nyaeta ku sisim abdi jeung sapara kanca disebut teh hayam turunul. Hayam turunul Gusti eta nu ngababat leuweung teh. Kurang ajar. Alah cilaka di Munggul Pawenang edan sia malahan cenah numutkeun laporan Gusti uninga di tengah leuweung urang teh pan aya taman bener di eta taman teh pan anu ngageugeuh hiji makhluk kakasihna Bandung Banawasa. Eta jelema mohon anu ngagalentoran batu teh ning nya anu kurang badi antep da eta teh teu ngaganggu tuluy da eta anu ngaran Bandung Banawasa teh mati ke masing pati teu meuni kumakaning perlaya ku eta jelema nya hayam turunul edan
kurang ajar lamun kitu sarana lain jalma bantrak-bantrakeun dadun wacana kaula Nyai Gelis mintarsa Kaula nun. wayahna sabaraha urang 5 nanging teu sadaerah aya anu di Madukara aya anu di Sawojajar aya anu di Bumi Retawu sadayana eta teh parantos dirajah ku bangsa manusia goblok sia ngadon ngababakan Gusti eta jelema-jelema teh kurang ajar lamun kitu carana wayahna Nyai dadun wacana anu dimungguh pawenang tewak eta jelema sae mangga Nyai Kaula nun. di Madukara tewak eta jelema mangga kaula nun mangga kurang ajar eta teh jelema teh lalaki eta wewe lalaki nya Gelis di podaran ku aing kabeh di podaran anu lalaki ku aing di podaran nah teh komo nu gareng patut mah da lalaki mah di mana ge ngarungsak lalaki mah di mana-mana ge ngarungsak Paehan kumaha nu ngontrak mah. jigana baheulana dendam ka lalaki yeuh bejaan sapu jagat anu aya di Sawojajar sapu lebu anu aya di Bumi Retawu bejaan tewak eta jelema sae mangga hayo pada bisi kaburu asup ka wewengkon mangga ngeudeun permios kebra percaya deh asup bangsa manusia ka dieu cilaka beak ieu leuweung lamun kitu salana wayahna ulah aya hampura ka eta 5 jelema bahan kabeh gelis jae Timalan kaula nun. dadun wacana kaula wayahna tewak kumpul keluar dia belah tamtama mangga ngeureun mangga Lukan niraya lumunur wiwitin nilayang rana. Wiwitin nilayang rana. Permios kaula nun. Kaula bakal ka wewengkon Madukara. Jig Nyai Gelis bejaan Danan Jaya saya kaula nun permios atuh jisim abdi ge bade mulang ka mungkul pawenang pada nyangkala kata anu kasebat hayam turunul bawa ka dieu jelemana paehan kuy kae mangga permios kira bra benang di kamu kurang ajar ye wawanianan bangsa manusia asup ka dieu Ya itu. wani-wani sia teu balik dihakan ku aing kabeh Lukan niraya lumunur wiwitin nilayang rana. Wiwitin nilayang rana. sangka geuning kejadina deuleu anu dipikasieun ku kaula kabeh di nagara teh kiwari ngabukti nagara kaula dirancak ku bangsa manusia anu kiwari ngarusak leuweung benang paehan ku aing
bawanianan sia sedanten ulah dia pala tam-tama kumpul euy Cingin simpai tangan salamina hamok lali hamok lali nyangakeun semua pangabaktos Gusti boga katampi kalayan kabingahan diterima hatur nuhun aya pikir saha naon Gusti mun dibaeud ieu teh kaula aya perlu ieu teh keur genting kumaha keur genting oh genting Jatiwangi genteng eta mah oh sumohon darurat gitu tong heureuy sia poe ieu aya nu heureuy dipecat ku aing saya Gusti moal heureuy anu Gusti nya ji si Mabdi moal heureuy mangga calukan batur mangga Gusti mangga hey my brother everybody come here naon come here teh huh? naon come here teh Let's go tengah lalarti come on kesindang ieu ka dieu anjing heudeuh sia teh kadon ngahuleng ka bina-bina teuing sia teh ieu keur di sapatu memang sia tadi imah makanya make sapatu heula ka dieu Abdi teh kapiring leutik kaisinan ku gamparan sorali wa ayo kararumpul nyangakeun mah mangga makno ni mung ya katami kalayan kabingahan ngujalina ini diterima hatur nuhun ditami mah eta nu dipihara ku jihim abdi siang sareng wengi Gusti diuk mangga diuk ini aya maneh anjing si Ucup aduh Cup cager alhamdulillah nya cager lamun gering bari rumah sakit aing mah bener nanya teh ya teh lamun nanya teh tempo aing teh panjaknya ka dieu makanya nanyakeun cageun teu apaan aing teh cageun anyiri sama bahasa masih ka aing teh hayang wawu jeung aing bro lain atuh sia teh na teu meunang aya basa-basi nanyakeun ka dieu teh ulah kitu nanya nama jeung cageun henteu na itu goreng hate wae teh sia nanyakeun teh gedahan atawa ajan eta pan mana mah teu nyaho aing gedahan atawa ajan atawa boga duit henteu eta nanyakeun anjing ai sia kumaha si teh muni mau ditanya lain mung ditanya ngan nanya na teh ulah banyak maji jageun teu apan aing datang ka dieu teh cageun lamun aing teu gering mah meureun diimpus Kalau masih awet dan masih ya, ngomong gini. Bapak masih nya teh. Ai mana masih kene ngukut bebek tuh kadinya deui. Sia mah hayang ngawiwirang aing goblok. hayang puas ngera-ngera Hayang uang ngera-ngera aing beda aing ngomong iya aja mah makanya gitu. Ha mana teh ngurus bebek mung ngomong. Nah make mung urang mah da ngurus nu kitu urang mah. Ngurus naon? Nu bieu. naon Ngurus naon? Nu bieu ku jadi nyebutkeun. Ha bebek mung. Nah make mung ya mah panormal nyebut kitu aing nyebut kitu mah ibu-ibu ngamuk ka aing. Naha. Ya mah anjing. Dengekeun ku sia. Sok ejah ku sia eta nu bieu. Heuh bebek. Heuh jong ejah. Ab ebe ak bebek. Sok maneh dengekeun ku sia. Eme. Geus anjing geus. Geus bebahayaeun anjing bebahayaeun. Bebahayaeun. Jeung aing oge sia mah kahayang aing di daerah-daerah Batul. Mina-mina teuing hayang ditentang wae.
si duduk nyaniuk manyaing nang tungway da cangkeun. Mina-mina teuing ngomong Diciduhan. Jik jeung nyeduhan baluri teuing da. Dijeduhan ku aing mah teu mangpaat. Mamajikan aing mah wapoe dijeduhan ku aing. Teu ngamek aing sia mending ngamek. Mamajikan aing mah dijeduhan menta neuy ka aing. Omongan ngomong atuh ngomong goblok Korea main ni sieu mah mau balik anjing mau balik naon kaduhung ka dieu aing datang sieu mah ieu naon panyaw anjing budeg buat deui cager nepi ka kiamat ge mah cager goblok mah musingkeun aing bawa dijawab moal kesal sia budeg ge nyaho jengkel aing ti ku sia teh ungad-ungad datang si ieu darah tinggi aing naik deui tiba heula ngajengkeun teh Zaman abah kene. tempo ku sia tempo balik mau aja tempo ku sia buat neuing teu kitu dengekeun heula anjing teh nyanggakeun si mapangabaktos Gusti ditarima ulan tuh dengekeun ku sia dengekeun ketiku geus pika pusingeun nyangakeun si mapangabaktos Gusti aya ditarima sia teh naonana iya anjing ceulina menet di goblok mah Salah kamalirna. kamalirna bermasalah mah ceulina Celina bermasalah. heeh diuk lan diuk naonana diuk banget tenang we gini aya maneh anjing damang lan Ya. Geus arale. damang ulu Naon? sabaraha dinten eueuh nu ngomong anjing sabaraha dinten Allahu Akbar tipes cek aing oge anjing dengekeun ku anjing majar teh aing tipes anjing amin mudah-mudahan goblok Babaturan gering masih masuk. deuh teuing geuning tipes atuh lain bebeja sabaraha poe di rumah sakit eueuh nu tipes anjing ish alin bebeja atuh tipes mah ku cacing lain ku naga ku cacing nyaho anjing tipes teh ku cacing ish hiji we cacingna tong seueur teuing anya nya ai 3 kilo mah atuh seueur teuing atuh ayeuna ku 3 kilo mah kabina-mina teuing sia teh rek nyobaran tipes rek marab lele kabina-mina teh tenang insyaallah aing geus jagjag mah alhamdulillah karima mayuna meureun ayeuna kumaha sia we anjing amin mudah-mudahan sagarupa oge pan urang mah heuh da jelema mah aya cager aya gering gitu pacek aya gering cager jeung gering gering lain genut nu ngomong genut saha anjing sia dedenyanana anu ceulina menet ti ngobrol medet celina sia mah ceuli nu menet sia irung anjing nu menet keur leutik teh irungna medet di sini Normal kieu. babaturan aing eueuh nu normal waduh sampurna lintang ti aing nu normal teh waduh normal na nahaut anjing teh banget cek itu juga bool aing gitu minat teuing bulan
Sumohon tipes Gusti saudara. Sumohon. Naon na. Sumohon ku abdi si pasien wartos eta ku naon? Dodo teuing rumah sakit mana? Olo rumah sakit Subang mohon ngangge BPJS. Alhamdulillah itu kakapar ku BPJS mah. Kulan? Sumohon. Sumohon. BPJS lain BPKB kade. BPJS. BPKB mah digadekeun. Eta BPKB. Eta ge lamun darurat, lamun teu darurat teh mah ulah ngagadekeun BPKB. Nyok nyeri anjing nu. Beuna teuing. Sumohon insyaallah. Segala rup bulan. Sumohon. Alhamdulillah. Aitos damang ngapan urang teh sang ngari umum pulung bongkok ngaronyok di naonana. Sumohon tak eta bener eta pisan. Silaturahim. Silaturahim. Bulan. Sehat manfaatna luar biasa silaturahim teh hiji manyangkeun umur. Kadua urang teh bakal loba rezeki. Katilu manyangkeun duduluran urang naonana sumohon da eta. Sagala rupa bulan. Teu ngomong anjing aing mah. 5 menit ya teh ngomong. Kabeton ya teh. Mina-mina teuing naonana. Insyaallah. Sagala rupa oge urang teh kudu sadrah jeung pasrah kana sagala rupa perkara anu datang ti Allah Subhanahu wa taala. Sabab gering jeung cager eta hakna manusia. Bulan sumohon. Eta teh tantangan ke urang. Duanana oge ladang ibadah kanggo urang. Boh geringna, boh cagerna eta teh ladang ibadah ka urang. Di mana datang gering pang urang teh kudu sobar. Lain soek. Sagal naon sumohon ta eta. Sagal naonana? Sumohon ta eta. Eta pisan sobar jeung tawaka bulan kahartos kitu mah panginten. Alhamdulillah kayak tuh hiji-hiji narosna bilieur ye nu ngomong anjing. Batur jarempe oge eta mah. Batur jarempe setan. Bina-bina teuing. Misalkeun teh eta. Bening letik simpring mah ari rasa Lukan niraya lumunur wiwitin nilayang rana wiwitin nilayang rana Lukan niraya lumunur mimiti niraya rana sorali ayo kararumpun hariring dipirikku kening hariring lain ukuring tapi anu maka wening haleang lain urang tapi anu maha wenang tapi anu maha wenang di bumi alam Dharma ukur wawayangan baik regataya pangawasa anak munsok kasasarnya lampah nafsu nu mata kadukung badan anu gatempuhan
padalang Aep Wiguna Eling saliring dumadi Ilham Sirojudin Akbar ulah tinggal temah wadi Kang Dadang apa nadalang cilik gening hirup tabadi pasti nyurang pilih genti gening hirup tabadi pasti nyurang pilih genti geranya mang boleh Pak Haji minta kadalangan pasti nyurang pilih genti Eta kasopono kasok panjang tapi ada wala-wala Yung ke jalan sono ngajang wawan sono patepang di jalan Anjoki bare yang apa di jalan wah kaseli padalang mere contoh tengah tinggal ayah patih piking cikea ante ikar di aturan udang kana wangunan bos saprol umi kuin aya asahna alam kadaragumantung asih manusia rongkahna angkara murka pamisteri mustaqim selajame alam kegatang ruksakna Yok Mas Widodo karo wong wedok Mas Widodo no yen ditinggal lunga setengah mati ya Omah ganteng Mas Didu tak soponane abot enteng Mas Robi tak lakonane hujan payan rebah pengkolan papayungan iya ngantos panutan
jagoan yang terbaik datang dilihat hati sisa belakang hujan poyan antengnya rengan pakai kesedihan lamingan tosa direret
yarap duking detia hingkang samyang ngalaga lamun rap dugang yarap duking detia hingkang samya jajarap pinara sedanten ulah dia balatam tabah hangkot puta parantos sempak merbayak sadipayunan ieu senopati dadun wacana kunirahangan dika atur sewu nuhun laksa ketika bingahan kadulur-dulur kaula anu parantos datang bagea dulur-dulur si Ucrit nah kakara datang mani batu rek bubar kakara datang tinggalan jika syayep Jadi we nyasap. dengekeun ku sia belagu naon lamun rek init-initan sia teh tarapti pan mana jeung aing teh sakosan sakamar kos sia teh lamun rek init-initan kunci ulah di kunci di luar goblok Galeo si aing kakarem di jero mangkaning aing hayang ngising hayang naon tapi nabi nating wayahna kopeah maneh diisingan ku aing Aduh, neraka. alah sia teh kumaha sia lamun rek ini cek aing oge kunci teh asupan ka hanapan panto kami mina teuing sia ka aing teh menepan maneh jeung aing teh sakosan mina teuing sia teh mangkaning aing hayang ngising kami mina teuing Na topi we tuntun. kamar mandi di luar gara-gara sia aing goblok kebabayan terus aya maneh keluar kumaha aing kana langit kana janela goblok ka luhur kana parah nepi ka dekepung baru kana aing bangsat Saka bangsa. mina teuing nah atuh sia teh make nyiak ngosan jeung ieu melenguk ngomong naon sih goblok sora teh mending guru kitu sia teh mina teuing hampura we hampura tiada maaf bagimu senyummu adalah tangisku aku tidak suka kepadaku gas mina teuing peke engkeun kunci teh hanapeun pantau belagu mina teuing sia teh aing dikaram di jero jeung hayang dahar hayang ngising sagarupa aing mina teuing wah poe gitu nanti sia teh harita aing keur hees mawa awewe suka ka kamar aing naon sia teh Naon maksudna? mina teuing gini aya Gusti damang Gus si goblok ka Gusti Gusna cager diuk lan diuk bade menyenang tung wae api makmung jeung dia sih sia calek mah hayang di dia Gusti ya di dia sia diukna bong aing mah teh hayang ngahiji jeung kaum duapa Allah eta. aing mah jelema beunghar aing mah menak saha beunghar aing ya ajik mah nu beunghar bukan nah sih teh mawakan buuk dawa hubunganana sih teh dawa hadewa buukana jeung jebatan huntu sia jiga pager untuk aing juga pager cenah heueuh nya heueuh ya ajik geus cicing lan cicing nanda teh lompatan teh tadi ge cicing maksud aing teh jempe jempe mun ti tadi jempe kitu da abdi mah jelemana nurut lamun cek denungan jempe jep abdi mah tara ngomong deui abdi mah lamun si itu dititah jempe teh hayo we sagala diomongkeun abdi mah moal lamun cek denungan jempe jep sungut teh kawas dikaput tara ngomong deui abdi mah Parah saya tahu. lamun si itu dititah jempe teh sagala diomongkeun pribadi diomongkeun hutang diomongkeun abdi mah sia nu ganeng Ane nu ngancaprang wae sia teh.
tapi ketedai gereureuk kitu sia sungut teh ai Kenaon dibere sungut aja jempe wae mah. Ongko dicarekan aing teh ongko ditajempe tapi dicarekan wae. sia ganeng Nya ganang kene Gusti jeung abdi mah launan. coba eta ke gunungan jurig teh sia Nya bawaanana jurig dununganana genderuwo. kasaha saya nyebut genderuwo teh hah Heeh. kasaha nyebut genderuwo teh kepret sia ku aing Nya ditakis. ngalawan ka aing Sanes ngalawan adi kapret teh nyeri. Nya ditakis. malik-malikeun sia ngomong teh Tadi balikeun mah tutung. Aduh, aing cing sabar tuh lah. bener-bener teuing lamun deukeut tidak gor ku aing Untung jauh. meni mulai eleh ngomong teh sia teh belegug Aing mah jeung debatan eleh omong leuwih ada ngajual imah aing mah. Kararayang teuing eleh omong ku sia. Geus aya naon ieu teh Gusti Teu aya naon-naon. lain ka sia setan ngajedog goblok ka aing Ngajedok bal. pek ngomong sia ngomong sok sia ngomong sok anjing ngomong anjing ngomong wae sia botak Sok sia dukul ngomong kayaknya. Kadohong ka dieu aing. sok ngomong sok Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. teh sia teh geus kaliwat goblok teh ya ditah ngomong mah sia mah ngaco itu dah ya pangda dikumpulkeun teh kaula ya perlu Nya ya perlu kenal dikumpulkeun mah. Perlu mangariung teu pupugu. nyaeta kaula teh mangul utusan ratu ngemban amanat raja nyaeta nagara urang kiwari diranjah nyaeta ku bangsa manusia anjir Alah, Kaget lu nya. diranjah ku bangsa manusia Gusti. wayahna eta jelema teh aya 5an Belah mana Gusti? nyaeta di wewengkon mungku pawenang anu dililihan ku urang tewak ku sadayana Abdi nu pangheulana. siapkeun para pasukan kabeh sabab ieu jelema lain bantrak-bantrakeun apa anu ngaran Bandung Banawasa nya terang eleh ku eta jelema Bandung Banawasa teh eleh Gusti. wayahna kabeh Jadi waro lemong tau. dina waktu ayeuna gerak jaring cing pageuh kancing jaring cet pageuh iket gerakeun sakabehna Abdi pada ngiring Gusti tenang. Abdi nu bakal ayeuna. bejaan batur-batur maneh Abdi bakal diketrukeun pangarti Gusti. bejaan dulur-dulur sae mangga Gusti mangga Ya aing nu ngomong. ingkah jing kedenger kitu sia ngomong deh bener-bener teuing Kesrek ngomongna teh. yanten ieu teh eta teh hayam turun we bejana teh hayam turun we bener wayahna urang kepung wakul bae wangap sae mangga sabab penjaga di wewengkon mungku pawenang oge geus aya si Maruta jeung Maruti sae mangga ayo ini saya mangga Gusti Naon kumaha? enggak burinya kana mata Mata mangadi. mun aing mah nying Sia nu ngadupa ka aing. Sia nu ngamak balagung teh. weh Tolong samirawas naon sia? eta teh dunungan belegug Nyaho aing ge. nah tuh kadunungan teh meuni kitu campelak Nah ari dunungan salah rek diantep. Nah ari pamimpin salah rek diantep. Manehna nu ngadupa ka aing, manehna nu ngamak. Nah ieu hukum teh gunana nu sangsara wungkul. Nah hukum teh gunana keur nu tagablak wungkul.
bangsat hayam di payahan, bangsat motor di kuaing sia payahan, bangsat duit negara di rantep anjing ku sia kabeh menit teh. Tong dikaprokan aing balik capati. Batur teh ngadukung. Teu harayang teuing. Beleguk batur mainan yang ngadukungan hayang jadi kepala daerah. Mana teh hayang jadi kepala daerah? Teu harayang teuing. Beleguk sama. Sia nu balagug. Nah, Dengekeun santon. Dengekeun si Citro. Lamun aing nyalonkeun kepala daerah, pek pikir ku sia. naon? Rek saha nu milihna ka aing? Tong boro-boro jadi kepala daerah, baheula we aing nyalonkeun jadi RT di kampung aing, pamajikan aing jeung anak aing teu milih aing. Aya ge milih nu gelo. Mina-mina teuing eta ge meunang ngamandian heula. Mina-mina teuing, naon sia meurepan? Dagor ku aing. Nah saha nu meurepan goblok? Da katempo ku aing boga indra ketujuh. Keenam. Leuwih aing mah minum teu meurepan deui naon? Nu meurepan saha? Da aing make spion. Mina-mina teuing. Tah kitu ngajaredog sia teh. Si anjing make spion cenah. Ayo ini ciri. Ayo.